Beruda. Banyak yang komen, teteh cenah cobain atuh tukang bihun bakso nu di Paskal teh. Alah sia heueuh bener sekali teh kurang update heum ini baru kesampean tak ka tukang bihun bakso jaya rasa cenah tanya. Padahal mah si Mang teh jualan bihun jeung bakso kitu tapi naha nih kotin kadar rieu jelema teh terus ieu mah spesial teh make daging sapi cenah tanya. Parang ditingali si kuahna teh alah sia nih aing mah kotin kalekok kieu berikut sambal lagi make sambal hejo geuning di dieu mah. Jangan lupa diracik dulu andalan si kami amis lada haseum pakai saus kecap sama sambal sing banyak. Wow, digola-gale we teh udah kayak gini mah. Barang pas dimakan teh alah sia suapan pertama ge meninggas geunah kieu patosan we atuh jelema teh di kadar rieu wae. Si tekstur bihunna teh bener-bener kokoh teu lembek tapi lembut kitu kumaha nya ieu si emang nyeun bihunna pantesan we spesialis bihun ieu mah bener-bener ngeunah si bihunna oge. Apalagi pemberian si kayak mah tah si tahu basona. Waduh sia ieu masih tahu ge premium terus basona berdaging geus bukan nama ngeunah pisan. Jangan lupa ame aya kriuk-kriukna make gurilem di dieu mah alah sia si kami mah karek nyoba